Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Aya anu hatena anu juga lo, anu jomblo aya, anu boga hutang aya, sae. Anu galau semoga pulang dari sini diganti dengan ketenangan hati. Yang jomblo semoga cepat ketemu dengan jodoh yang pasti. Gaduh sametan uih dia sing dilunasi sama tanahna ku Gusti Allah. Amin ya rabbal. Alhamdulillahi ala ni'amihil gharra wa alaihi tatra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mahsus bijazilil busyra. وعلى آله وصحبه الذاكرين الله كثيرا في السر والجهر أما بعد. Anu dipihormat Bapak Ateng Mulyadi, tepuk tangan kaum Bapak Ateng Mulyadi. Sabab kesadayana jelema kaya di daerah ieu mampu ngayakeun acara tabligh akbar sapertos kieu. Hatur nuhun Pak Ateng Mulyadi. Semoga Anda mulia di dunia, mulia di akhirat. Oge teh hilap para tokoh agama, tokoh masyarakat, para bini sepuh, aparatur keamanan sarang sarena dulur-dulur anu alhamdulillah katinggal sok sanaos diguyur ku hujan tadi tiasa maksakeun hadir kana ieu acara. Bahkan di Bandung kirang langkung 100 motor alhamdulillah tiasa kadir 3 mobil aralit. Bahkan di Masjid Raya Bandung Provinsi Jawa Barat haladir angkat kadin hajat di kota Bandung. Terima kasih, semoga langkah Anda dihitung ibadah di sisi Allah Ta'ala. Tinggal bojona ge bararasih jeung kalalotor. Kan bae nya sing jadi saksi di akhirat. Di kamera lain ku si akang hungkul tapi malaikat oge ngamera kana ieu acara. Insyaallah ke di akhirat tiasa ditinggal videona. Mangga acara urang langsung ngadoakeun keluarga Bapak Ateng oge ngadoakeun salira sadayana. Anu bade ngadamel cai doa tutup caina di Bararuka. Mumpung waktuna tos jam 12 malam berarti tos dibuka pintu-pintu langit sadayana. Malaikat rahmat parantos lungsur ngahujankeun rahmat Allah Ta'ala. Cik panitia nyunkeun cai ka dieu nu seueur eta kana baskom kana kawasan kulawarga. Mun aya kana galon aku anu gede teh nu segede jurig nu aya. Sok bawa ka dieu urang doaan di dieu sadayana. Mangga tuturkeun Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Ushidullaha wa malaikatahu wa anbiya'ahu wa awliya'ahu wa jami'a khalqihi bi'anni Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadiah Fatihah mugia dugikeun ganjaranana ka arwahna para nabi, para rasul, khususna Kangjeng Nabi besar Muhammad. Kakula wargana, para sahabatna, para tabi'in, para wali, para ulama, para syuhada, para salihin. Tungdugi ka arwahna karuhun urang sadayana. Khususna karuhun Bapak Ateng. Oge karuhun nu janten bojona.
Oke urang nyuhungkeun ka Allah Ta'ala mugia dosa-dosa urang sadayana sing dihapunten ku mantena amin. Hate nu keur gelisah sing dipasieun katenangan. Muga raduh urusan sulit uih di dieu sing dipasieun jalan keluar anu babari. Anu gaduh panyawat naon bae uih ti dieu dicabut panyawatna, dipanjangkeun umur, didamangkeun deui sabihara sabihari. Anu kananging musibah sini pasieun katabahan kasabaran perlindungan Allah Ta'ala anu ngarantunkeun ku sababiah musibah sing jadi ahli sawarga. Oge barudak urang nu sarakola anu kauliah anu malasantren sing karengeng ilmu anu manfaat sing dijadikeun murang kalih anu saraleh anu seuseup rizkina angkat panangan anu seuseup rizkina sing dilancarkeun deui anu bangkrut usahana sing dibangkitkeun deui anu barokahna kirang sing ditambih barokahna anu kena ku sihir tanu guna-guna jeung sajabana sehingga diangkat sadayana eta pangeuleuyan dijantos ku kabahagiaan ti Gusti Allah Ta'ala. Oge mugia pola putra putri Bapak Anteng Acep Muhammad Abdul Fatah, Putri Rizkiani Saadiyah, Nata putra sing jadi marurang kalih anu saleh, amin, anu saleh, termasuk inung bapana sing saleh, urang ge sadayana can saleh sing saleh urang sadayana. Al-Fatihah. Supaya urusan-urusanna lancar, hasil gul pemaksudan margi nu gaduh bisnis anu gaduh anu ayeuna urang ngadoa aya doa Yasin ayat 82 innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Sok baca atau ngobrol sadayana ngiring bismillahirrahmanirrahim innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Sadayana innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. 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 Qul huwa bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Semua bersuara. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad
ahad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik penuh tubuh Anda dengan rahmat Allah. Ayo semua bersuara. Salatun padang bulan bulan sing awe
Allahumma sholli wa sallim wa barik. Masih mau selawatnya? Kurang ngawas heuh. Jadikeun ieu acara teh ulah saukur majelis shalawat, tapi urang jadikeun sebagai majelis ilmu. Setuju? Ilmu anu kacana ka bumi, letah meunang ganjaran zikir ka Gusti. Maka shalawat ka Kangjeng. Oke, di tengah-tengah acara Pak Haji pada basian pertanyaan. Biasa ngawaler ke di pasien artos, ya di nangis ayah saya bisa ya. Awas, perhatikan. Siap? Nugas apa hitung-hitung apalkeun, nucan apa sing jadi mana-mana. Nyaga dia. Acara tepang tahun ngayakeun tablik akbar pengajian, maka panggedena ganjaran teh adalah nu gaduh hajat. Jadi penting ieu nu panggedena ganjaran teh Bapak tadi atuh Bapak terutama kabupaten luar biasa kecil-kecil sabarawi. Alhamdulillah. Maka amilah Pak Haji Ateng, mudah-mudahan kita terserapkan jantan haji, amin. Jadi saya tetapi kepada ngiring ibadah umrah serang pribadi sasarangan. Alhamdulillah. Abdi dinten Kemis, alhamdulillah. Ayeuna getol tiap seminggu sekali ngiring rutinan ibadah lohor dugi ka asar. Anu sabulan sekali malam terakhir video ngahaja angkat ka soreang. Alhamdulillah katingal bahkan tiap dinten Senin. Anjeunna ngiring hadir pengawasan di Masjid Raya Bandung, Provinsi Jawa Barat. Hoyong ka surga teh dihisab heula hoyong. Walal hoyong. Kabita. Mana cenah Pak Haji Apip mutiru teh? Hiji adalah jalmi anu ngagungkeun poe kelahiran kami. Maksudna jalmi anu ngayakeun muludan dengan meriah, dengan gembira, nembongan rasa cinta kamantena. Namun syaratnya kena bisururin dibarengan ku hati anu bunga. Waktu hajin jeung balak kecelakaan aya dahareun. Jadi murudan teh kudu meriah, kudu gembira, kudu aya daha. Itu awal masalli wa sallim wa barik. Tuangan dina murudan tong ditingali alus jeung goreng patut, mahal jeung murah. Ya, tinggal kebiasa tungtung eta tuangan aya dina patuangan terus dikeluarkan. Ketika keluar eta kotaan barang sarang dihampura dosa-dosa leutik ku Gusti Allah. Alhamdulillah. 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 Atas murudan di bumi masing-masing teh acan. Sae. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Pesta imah dipake murudan insyaallah penghuni nangke nalika dicabut nyawa moal kali cabut nyawana sehingga ditetapkeun heula iman jeung Islamna. Geus tetep name dicabut nyawa ku Gusti Allah Subhanahu. Kabita. Anu ngomong kita Pak Haji. Pak Haji dah cuma jeung si Akang hayang mahayang tapi akbar ngonang mubalik tinu jauh teh. Tapi dah teu boga duit. Cik aya cara lain teh Pak Haji murudan teh. Lamun teu gusab diapar kunaon bae, maka sok ka urang liun can ararapal kedah diwartosan. Tinggal ka dieu. Hiji ibu-ibu, bapak-bapak murudan teh tiasa kupu puasa. Nah, ini dintenan ini teh. Rebo atau selebet rebonya, tangke dinten Senin sing panjang umur sadayana. Prase saraum sadayananya, ibu-ibu bapak saraum. Budak urang nanyakeun, "Mama, Bapak biasa ge tara puasa poe Senin. Nah, ini buat puasa cicing bapak jeung si mama teh keur murudan." Tapi akbar teh bisa teu boga duit. Bapak geus mama murudan atuh ku puasa. Sampai tah, mudah-mudahan sing panjang umur.
poe Senin paruasa kabeh sakiharasas. Wah hebatnya, ini jalan itu paruasa kabeh menuju Muludan. Luar biasa, anjing. Semua bilang, yang tarik atuh. Sakiharasas, anak muda, Bapak Ateng, Sadayana. Alhamdulillah. Hiji kurang tak? Wah, oke boga kita nyakeun ya, apalkeun ye. Kedua, muludan teh biasa kuso sedekah. Nah, ari maneh nani? Kuso Uy, dia engke ini ngadamel nasi kuning. Ngadamel nasi burukan nok jeung cacing. Make sambal on. Cacing sih. Konteng tilu keur. Kerupuk Palembang hiji ya. Terus saya bagikan ke tatang. Tatang apa? Ojo. Nah biasa kita kurang kirim ke. Cici, ojo teker mulut. Da ojo mah mampu nasa ukur ku samokon. Silahkan bisa erek itu. Bisa mau dan ku kita maka juga bisa. Atawa nyieun balap. Gehuk. Lontong, oh benar. Terus di plastik. Pas malam Jumat. Bagikeun. Mangga ieu. Nah, itu bisa kieu naon teh? Mulut. Larasan dulu, larasan teh. Wah, ya, loba pilihan ya. Tilu. Muludan teh tiasa kuso salat. Katilu kunaon? Tangke uwi ti dieu. Di sana jam 2:30, urang tahajud. Itu tadar salat tahajud ditanya ku batur atau ku tatangana, "Ceuk keluar ka mana?" Bade wudu. Nah, itu mah naon kitu? Bade tahajud. Biasa ge tara cicing mulut. Biasa. Biji tak? Biji naon? Kedua ku naon? Sedekah muludan tika tilu ku. Naon? Nek duha pe. Apa aja cuma jeung si Akang lain. Tahajud teh kumaha cuma aku disare. Yang tetangga hanya maut, akhirnya di luar jadi borangan, bias pada jam salapan, salat duha, biasa Pak Haji, jawabannya bisa, barang jawabannya bisa. Alhamdulillah, isukan jam salapan, harus nanti acara terus salat duha, niat muludan, gitu oke, bisa. Mengateng. Pemajikan anak. Budak-budak nak. Sepuh nak. Semua yang hadir. Perhatikan ya teh. Digital nomor kaor tiasa kumaos Al-Qur sekemam wididieunya memekuleum teh sanad Al-Qur'an Pak Haji jeung seakan moal satamatan da panjang bade maca Yasin sabalikan pantes bade kulem maos surat Yasin ajib luar biasa. Nah biasa kita maca Yasin bade bobo mulut. Biasa. Oh, alhamdulillah. Pak Haji cuma jeung si Akang Yasin teh
panjang teuing cuma cadena tangan yang ada maca 10 11 kali niat murudan kitu oge. Pak Haji aja jeung si Akang kulo oge panjang teuing sama. Bismillahirrahmanirrahim 11 kali kitu oge bisa. Kemudian si Akang rugi nama panjang teuing sakitu ge aya nu ponok we surat Qaf jeung surat Nun. Salaki abdi bagian Qaf cuma bagian Nun. Pan aya Quran surat Qaf jeung surat Nun nya. Dar cetem si Akang balik teh murudan segala kana teh. Sok mama teh cari pede cenah Akang pede. Naon teh hasil murudan teh maca Quran. Ceuk salat teh bismillahirrahmanirrahim. Siapa majikan nanti? Saya pakai Quran keneh, darah sentel. Asal ulah niat ngahina Quran tetap dapat pahala. Haji Ece majigana mau tiasa ngawas Quran. Ece mah murudan teh kumaca berjanji we teu ngonang saha kiai henteu ngayung we di masjid keur maca berjanji ditamatkeun kitu oge bisa alhamdulillah kita hiji dua tilu opat kalimat berjanji sama dia kalimat yang macam berjanji. Tinggal nomor genap. Pak Haji Jermajang si Akang muludan karek kumpulkan budak yatim. Kapan boga milik kayak duit 1,5 juta. Hektar begitu, jaga budak yatim 100.000 sewang. Kumpulkan budak yatim 15 budak bujang kata mau jajan. Plak. Nah bapak itu naon? Mulut. Ya Rasul resep pisan ka budak. Hakim tapi gitu. Abdi manupina mah masih atau budak yatim. Abdi maaf pada ngumpulkan rana we anu umurna 70 rana umur 7 kumpulkan anu geus kieu leumpang geus nganyeng parawan maghrib kumpulkan mata ieu beas nah ieu artos Kang Ojad Mester Laupa luar biasa aji nomor kita disepokeun beri ngapakeun hiji dua tilu opat lima 7 genep lah yatim tah santunan yatim piatu kagenep ka-7 memberi santunan kepada jompo janda tua. Karena umur 25 mah atama ya maksud jadi tak 7 tinggal ka dia. Apa aja cuma jika mau aku gitu boga dulur aja dari Jakarta kena ku banjir hawa to secuma ente kalau artos 3 juta bade angkat ke Jakarta atau 3 juta ti abdi dipasikeun we kalau menang musibah hawa tos aja nanti butuh bantuan niat murudan gitu oge bisa sebijita salat kasalapan Pak Haji macam sama jauh ke Jakarta mah ya gaduh wargi tatangi gaduh panjama tumor saur dokter teh di koperasi biaya teh agen puluhan juta habis teh gaduh di setengah bayar dipasikeun we kana di koperasi ku dokter ngirangan beban anjeunna kitu oge bisa
Alhamdulillah. Kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kunaon deui Pak Haji Apip tiasa oge ku tablik akbar sapertos kieu. Mung kieu mah langkung seueur manfaatna. Nu karasa ku urang ayeuna naon coba ku ayeuna muludan ieu? Hiji silaturahim. Sok ngahaja mah ece jeung akang ngariung urang Ciarasa loba kieu dah hese atuh. Komo bari geus hujan balecek. Hayu ngariung kieu diajakeun ku acara kieu dah hese atuh. Tapi ku muludan mah kempal subhanallah. Diacu kawan sarua. Warna hijau, aku pakai hitam. Ada yang merah, ada yang ganola, ada yang kuning, macam-macam. Walaupun beda warna umat Islam malam ini, tapi duduk akur berdampingan satu hati. Alhamdulillah. Kadua nanikmana tina muda nu karasa ayeuna silaturahmi atos, kadua ayeuna zikir ka Allah. Sok lamun di bumi cantang tuh urang wayah kieu maca naon teh inna ma amruhu idza arada syai'an ay yaqula kun fayakun. Terus maca kulhu, terus maca sholawat, terus maca la ilaha illallah subhanallah, tasbih kabaca, la ilaha illallah kabaca, sholawat kabaca, Fatihah kabaca, ketungtung istighfar bakal kabaca. Di imah wayah ke cantang tuh tak urang wetah dipake zikir kitu. Ku ayeuna muludan eling urang ka Gusti Allah. Katilu ayana el. Tuh. Naon itu sisa di mana ngomong? Tilu palihiji silaturahmi, kadua ayana zikir, katilu ayana naon? Majelis el. Alhamdulillah. Ini kita 10. 11. Biasa oke kusa salawatan seperti nembe ada di bumi cuma diusahakan kenapa aja mata salawat mun parijah we cenah salawat kamilah meureun dibaca we cenah 4444 kali niat murudan mangga begitu 12 ada kenapa aja di mana nyeurkeun moal istighfar 100 kali dibaca niat murudan gitu oke dia kenapa aja di maca Asmaul Husna we ditamakeun kitu ge tian hiji tah sok PK 13 lah bisa ngajawab dipaslan hadiah 200.000 sebabkeun muludan bisa kupel bagai macam cara. Di antawisna ayat 13 cara. Itu sebenarnya 13 sebelah. Cung nu tiasa libatkeun ieu ngacung. Mana aya ngacung? Sok ka dieu. Sok ka dieu. Kembali, Mak. Kadia mang, saya kadia mang. Ini bang, kali. Alhamdulillah. Tapi yang ada ngawaktosan. Mang sana nih mang, Ujang Rahmat. Aku teman mana nya soalnya dari surat itu aduh. Itu semua. Saya. Lebih di mana mang? Di Raja Wali Bandung. Tepuk tangan untuk Raja Wali Bandung. Maka sebabkeun Bang Ujang cara murudan teh geuning tiasa kupel bagai macam cara. Di antawisna aya 13 cara. 1. Puasa. 2. Salat. Sedekah. 3. Gagal.
Lain cung. Kali itu aja. Coba yang lain dipersilakan. Ayah lain ayah. Disalah. Ya. Dihitung sampai 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 kali. Simpan HP nah. Simpan di babaturan. Ini kasih. Maaf. Saya. Allahumma shalli ala Muhammad. Salih dulu. Iya. Nami sama Miftah. Linknya di mana Kang Miftah? Di Somang. Di Somang, terutama di Somang luar biasa. Maka Kang Miftah sebatkan anu 13 dia. 1. Puasa, sedekah, sholat, zikir. Apa zikir apa salat benar? Gagal kembali. Marut aku malas dekat Thomas Georgi sebutkan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Terakhir ini ternyata 200 masih bertahan. Salawatan yuk. Niat mudah siap. Saya deh, iya panitia ngayakeun acara ieu teh tegam. Bahkan tadi kami telepon we telepon. Pak Haji kumaha anu ae. Abi mudah cenah aku ae mudah. Telepon ka urang teh. Ngayakeun eta masang baliho, lereseng teh. Nak-nakkeun pamflet. Menang kali rugi we. Segampang banyak rintangan dan tantangan. Betul. Tapi Pak Ateng tidak putus asa. Terus melangkah demi sukses acara Muludan. Semoga jadi pahala dan penghapus dosa. Panitia Muludan memang luar biasa. Panitia Muludan semua memang luar biasa. Penuh dengan tantangan yang tiada tara, tapi tak putus asa demi sukses acara. Semoga jadi pahala dan penghapus dosa. Sonli semua Sonli Iman ala Ahmad ala Madawan Ali Iman ada giringan ibu-ibu bapak-bapak obat galau itu adalah sholawat hati bahagia dan penuh barakat. Mari bersolawat wahai umat Muhammad, ketika sakarat akan terasa nikmat. Soleh jejak hati dari kasih sejati, telusuri rahasia dan misteri,
sejak hati dari kaki sejati, telusuri rahasia dan misteri, perjalanan sampai dermaga hati, cinta pada Nabi akan selalu terpatri. Perjalanan sampai dermaga hati, cinta pada Nabi akan selalu terpatri. Semuanya Allahumma Sayyidina barikan ya Allah, berkahi semua yang hadir ya Allah, solehkan putra putrinya ya Allah, berkahi kehidupannya ya Allah. Tarikan ya Rabbi salli ala Muhammad, Allahu ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم. Ganti aku budak letih ayeuna. Aya budak umur 6 tahun 7 tahun. Khairu kene sebagai sehari pamacakeun wujud kidam bako ku budak SD kelas 1 atau kelas 2 berapa bari wujud kidam bako cung dibere 100.000. Siapa yang berani maju ke depan? Ayat angkat terlihat. Tes Bismillah. Tadi kasih. Hebat tuh. Kenal ke juga betul. Jangan baik, jangan baik. Laan senang. Baik. Nah, jangan tadi kita coba Bapak deh. Namina saha setan. Oh, mana setan macam balik. Nami ujar saha. Setan naon? Apip ya. Kita kalian jangan ngomong dah. Itu lama lo serius, itu bari heureuh nu jelas gitu ngomong teh. Kana teh? Alti. Tadi itu. Bumi di mana? Tiara. Tepuk tangan untuk Tiara luar biasa. Kelas berapa anu kaset teh? 2. Kelas 2. Bumi di English tadi. Cita-cita menjadi naon? Polisi. Iya, kejauhan. Polisi kayaknya asal soleh insya Allah ke surganya.
kadang polisi teh nya kitu tong ka nyaringna sarena ge sok ngaganggu. Ngari ka dieu. Teh disewe biasa-biasa. Malah sebatkeun jang. Kang macakeun wujud kidam bako. Wujud kidam bako. Kelana tong nyomot. Wujud bako. Wala patul lilawadihi. Minyak sudah dirudat ilmu saya PR ke ibu-ibu bapak-bapaknya tuh. Itu Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kemudian ayat tokoh budak namina Satria Baja. Oh, saya masih apa? Itu kura-kura. Ini menurut kita bapak itu apa? PR ke indung bapak saleh ya. Jadi budak-budak diantep teh masih kena aya nu seueur. Cantariasa karena wujud kidam. Saya aku gantian rukun Islam ujang. Rukun Islam hiji. 5. Hiji. 2. Sholat. 3. Zakat. 4. Puasa. 5. Mukaji kebaik belum puasa di jalan. Ibuna Nabi Muhammad saha. Ibuna Nabi Muhammad. Bagaimana? Kepada Muhammad, hari. Sayyid A. Ramana Siti A. Apa dari 100.000. Tadi nak apa nak bisa baimkan. Alhamdulillah. Itu bereskeun wae teh. Lamun urang ngaji nanti ke jam 2 ke subuh misalnya tetap awenan-awenan dibanding jeung jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka urang. Betul. Saya mohon benar cinta urang kana dikasih balik lah, goreng patut tak cinta nya. So, ayeuna urang bahagiakeun Kangjeng Nabi ku terus maos shalawat oge ayeuna urang salah ngelaku ngaos deui. Kadua, anu bakal ka surga moal di sabelah teh sana Praja Apik. Oh, meureun aja. Betul tidak sarenya ngan urang pamajikan dewas begitu nalika hanap hal budak teh kumisa kasudut meureun sakina. Terus wi ya alhamdulillah tiada hari tanpa sholawat. Isilah hari-harimu dengan sholawat. Basahilah bibirmu dengan alhamdulillah. Aya ulama nyebatkeun kieu kupingkeun. Aya jelema nyebat kieu Allah. Terus jelema maca Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Tah saur eta ulama disebutkeun utama keneh maca shalawat tibatan maca Allah. Naon sababna? Sabab lamun urang maca Allah hanya Gusti Allah unggul anu kabaca. Tapi lamun shalawat Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma nun Gusti Allah. Tuh dina shalawat mah Allah na kabaca. Sholli mugi rahmat saha Allah. Salim sareng aslamatan saha Allah.
Wabari sedang keberkahan Allah. Tu Allah 4 kali ala Sayyidina Muhammad namanya Muhammad. Tu dina salawat. Ma Allah nage 4 kali salawatnya Muhammad nak sekali. Jadi dengan Allah kabaca, dengan agama kabaca. Allah pernah nyarios kieu kaula terido ngaran kaula kumaneh disebut-sebut sementara ngaran kekasih kami Muhammad disebut kumaneh kaula terido. Tadina salawat. Manaon Allah na aya, Muhammad na aya kabaca. وتمجيدا واستغفارا تسبيح سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله سبحان الله ولم تزل أمه ترى أنوارا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطرق بإذن رب خلق وضعة الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه بدر semua صلى الله عليه puncak acara marhaba kedah acuk dirapihkeun opea anu nyareng sol diumumin sol
kehilapan abdi sadaya ya Allah. Lungsurkan rahmat maghfirah berkah taufik hidayah ka ilmu ka abdi sadaya ya Allah.
Doa mulut angkat panangan nu gaduh artos cepeng artos nu aya cai cepeng cai nu aya tuangan cepeng tuangan kae pasina qabulan tiupkeun kana panangan balurkeun kana awak sakujur sepuluh awak urang kaberkahannya angkat panangan ieu doa klasik doa buhun doa ulama-ulama kapungkur anu selalu dibaca ku aranjeunna angkat panangan amin. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الأعلى إلى يوم الدين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم بلغ روح سيدنا محمد منا تحية وسلاما واجزه عنا أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وآله الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وإياهم اللهم اجعلنا وإياهم مما يستوجب شفاعته ويرتجي به من الله رحمته والحمد لله رب العالمين. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين لنهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بدين حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا مستمسكين بطاعته ومحبته وأمتنا على سنته وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا به يوم يستشفع به الخلائق فترحمها. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم وأفض علينا ببركته لباس العز والتكريم وأسكننا بجواره في دار النعيم ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآله أهل الصدق والوفاء كلنا معينا ومسعفا وبوئنا من الجنة غرفا وارزقنا بجاه عندك قبولا. Angkat panangan terus tiupkan kana panangan balurkan kana awak. Amin amin amin. Warzuqna bijah indaka qabula. Tiupkan ورزقنا بجاهنا قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار حفظ عنا الذنوب والأوزار يا الله يا الله يا الله واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في الإعلان والإصرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار يا غفار. وصلى الله على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا واختم لنا منك بخير برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد سيد المرسلين وعلى
وصحبه أجمعين صلى الله رب الجود والكرم يا رسول الله semuanya bersolawat semuanya سلام عليك يا ربي أشاني ودرجي حتى تياجي العالمين يا ويل Mukahayalah telan sadayana diantos kaping 3 Maret di Masjid Raya Bandung. Ayah Maudan Akbar Ustaz Solomet di Jakarta. Salam pribados keselamatan agak Ayah Habib Ahmad bin Talib Al-Aftas di Tegal, Jawa Tengah. Ayah Habib Ali Zainal Abidin dan yang lainnya. Diantos 3 Maret Lohor Dugi Keasa di Masjid Raya Bandung di alun-alun Bandung. Atas nama keluarga besar Bapak Ateng, ngaturkeun nuhun ka sadayana dulur-dulur anu parantos nyangtangkeun waktos ngalungguhan kana ieu acara. Oge tos ngabantos ku tanaga anu hiji tempat anu kasalikan neda hapunten insyaallah kabarokan sadayana. Semoga kita bertemu lagi tahun depan di acara yang mulia seperti saat ini dan semoga lebih mulia daripada saat ini. Panjang umur, bari sehat, getol ibadah. Sekian demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu peryogi kenang-kenangan kasih selawat dan yang lainnya silakan menghubungi anak-anak santri.